ayeuna masa bismillah tong. Datara aya ngaroba bismillah. Makanya ngomong tara aya. Asa tara ningali. Tasawuf eta. Jadi kula mah tasawuf mah dibahas sampai ka dinya. Bismillah. Nah. Belum ada saat pernah aku masih Dengekon dina hate. Cukup niat, memang niatnya dina hate. aku nggak gimana. Tinggal lusa kala Jumat, ya mah nek nginum. Dina hate ante dina naon gitu. Ibarat ngerokok, saat ayam dekat bismillah rek ngerokok. Sebenarnya juga bensin. Hah? Jadi Sedang ini. jadi mah sok rajin, Baca bismillah. sok rajin Can, ya? aya bensin Hah? gitu. Kan? Aduh, Salah. Bismillah. Aya rokok. Kumaha hukumna? aku mun maca bismillah. Cek saha rokok makruh. Aya rokok mah alat. Alat. Jadi alat mah teu bisa dihukuman. Mun ngarokok kakara. Ini mau digunakan anak. Digunakan anak ngerokok. Jadi rokok Mun dikenyot makruh teh urang gitu. Belinya gimana tuh? jadi mun dikenyot. Ya bisi. Motor mah teu bisa dihukuman. Alat. Nya. Dipakai karena maksiat jadi haram. Ayeuna panokot teh tina daun bakonya. Seperti ganja di Aceh. Dipakai cewek sambal. Teu mabok. Jadi rokok mah